Oh kantenan hirup di dunia mau ulah kena ikhtiar kantenan tah nu matak ulah boga pemajikan kanu arah rawon teh gitu kudu disinglar nu awon mah iya tak itu ayah dengek sehingga beleg dedeuleun aja alah tapi ayah papatah orang Inggris kata-kata mutiara it's not the song but the singer behind the song jadi hartina teh meureunnan lain sorakna wungkul nu kudu alus lain kata-kata na wungkul nu kudu hade tapi akhlak nu nyanyina da loba ayeuna mah artis ongkoh nyanyina alus aktingna hade tapi dibui karena narkoba lebar pan naudzubillah summa naudzubillah is not the gun but the man behind the gun. Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna. Kadang-kadang diberi bedil dibake ngagarong ayeuna mah. Lebar pan. Tuh. Dageunna atuh. Kata-kata sinan sorana geuna tuh. Geura sakali deui. Gumelar di pawangan tak gini heeh ulah rikman aing-aingan gadah nyieun kesayan di dunia orang cekek ku aing sinden gitu. Nah, sia tadi kumaha kata-kata Nabi? Gumelar di pawenangan ulah rek aing-aingan. Terus ulah nyieun ka awonan. Nyiniran ka aing pan aing teh ngabegal teh. Tersinggung gua. Mempenghirup sia teh. Kumpul euy. Sia ada naona teh. Mun dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kenangna asli. Heeh. Di meeting ngigel pongawa nepi ka satriaan nepi ka ngigel dorna. Kulan tere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah. Nah, teu meunang. Lain teu meunang, belegug. Coba eta sora deui.
Ayo batur aya kreasi anyar teh meuni ulah. Ayo batur aya kreasi inovasi nu anyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi. Kenang teh kudu aya kenang gede na syakulan tere hungkul eta teh luar tina tetekon. Wah, ngagugu wae tetekon naon. Urang teh kudu kolaborasi. Peningkatan. Ayeuna mah zaman kolaborasi. Manehna ngomong luar tina tetekon, nambah heula aya sound system. Eueuh. Membran ge bae dieu. Batu merak ge bae dieu. Apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman. Hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngiglan calung wae atuh ngiglan zaman sakali-kali. Lain eta ai kana seni resep sia mah. Hayang jadi naon cita-cita maneh? Hayang jadi dalang. Hayang beunghar tina ngadalang ini. Hayang eueuh nu ngelehkeun. Ai sinena Hayang make nunung. ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sorak kitu da. Ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorakna ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorakna leutik. Kumaha aing we atuh. Anu penting mah payu ngartieun jelemana. Nah, sia teh meureun ngageblek sora wayang. Apaan aing nu kaul mah. Teu bisa digentian ku nu sajen. Aya budak sunatan, aya bapana nu kaul. Sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala. Aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring. Eta budak teu cager disunatanana. Da cacarekan teh. Kalah ngagedean bobogaanana teh. Teu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh. Heeh. Ngagedean naonana? Mamasna pan disunatan. Heeh. Ngagedean mamasna teh. Nah, Da jelemana ngagedean. lain bareuh ku penyakit. Lain. Pan umur 3 tahun disunatanana. Heeh. Tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh. Si goblok teh. Pan aya jelema anu tatapa puasa. Manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh. Dijabah. Pangeran Mamurah Asih dijabah. Nepi kana taneuh teh bobogaanana. Manyangan. Lain suku nu monokan. Goblok deh. Aduh ampun. Lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ge. Oh, bereto itu. Loba panggilan ka maneh. Minang dipanggil ke kantor polisi aing. Ngadalang. Lain masih mau ke radio. Oh. Ampun. Kudu medeke ieu. Eut ceuk raja teh. Eut ya. Pati ka dieu kahareup. Tah sorana kitu. Tuluy patina teh pauleun. Pan beda. Sing sok maneh. Eut. Hahaha. Pati ka dieu kahareup. Kaulah nun Gusti. Aya pikir saeuy naon. Tuh da ngageblek. Bae atuh nu penting mah loba we nu manggil ka ieu. Sing sok sia. Kumaha ngadalang ieu caritana naon? Lalakon Bang Narayana.
Duh, kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun. Nah bang ra. Naon tadi narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca? Ngan bae itu kumaha aing we lah. Ai bang narayana teh naon? Eta teh bang Narayana teh Panu Dewana teh keur ngora. Kresna keur ngora goblok. Ngan bae da aing mah yang Panu. Tete ka Citra Yuda teh lanceuk tete. Coba. Nya. Ai Citra Yuda teh Dulu na Roy Martin. duh ampun. Duh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anak king. Saha teh? Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sada nu gering? Gatot Kaca anjing nengke kunaon atuh. Oh, sok tong ambek goblok atuh teh. Ya dalang gede ambek. Atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ninggalkeun ieu karaton bageur wayahna moal alami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman Arimi aya teater. Sia tidak. Baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. Naon teater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. Starter anjing nu kitu mah. Ya. Aya naon deui ibu ka Ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararate dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acok. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek kitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh, wah, aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup. Aceuk. Da geus tengah peuting ieu. Tobat. Duh. Aduh, tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing we anjing atuh sia. Tobat. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu ulah lalawara. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Goblok. Tobat deui. Aduh, geuningan Arjuna ka dieu itu bagea Rayi kaula nuhun aceuk. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi sak gageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu, Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadar ieu deuleu itu geuning. Aduh, geuning si cepot ka dieu, Kakang Semar. Yang ka hareup deuleu jak. Saha teh? Semar anjing nengekeun. Waduh. Aduh. Hei, calalagon euy. Saha teh? Si cepot anjing nengekeun. Waduh, itu aya si robot atuh. Alah, dawala ka dieu dawala. Alah, aya naon ah? Nah saha teh? Dawala. Gareng ka dieu gareng. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si gareng. Coba. Aduh, coba cing gareng eta teh naon menyerangak gak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas ronge si madu. Coba. Nya rame. Henteu, goblok teu rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka.
Palawargi. Assalamualaikum. Ya. Mana minakan hajatnya? Heeh. Apun tanda nembe dipanyer 2 juta abi teh. Bade bantu sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah mana we dipotong. Wah, panayakan wayahna we, panayakan. Dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira na urang. Duh. Ini aya bahan silaka sia teh jadi. Wah, lapor atuh. Naon sia teh? Heuh naon? Wah, aya naon nih Gusti nu salaresna kitu maksudna mah. Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, cenah kitu teh. Teu sangka mana jadi juru basana. Ya, da babarengan nu ngapoe beuki ngarti. Hah? Oh, engke lanan tenang we dah, aya keneh waktu. Tuh ngartieun sia teh mah euy. Moal diganggu. Sok maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna. Nya kan isuk da aya isuk atuh teu bisa diayeuna eta mah. Aduh, lain aduh. Engke geus panen. Da ayeuna mah karek oge ceb atuh. Oh, eta mah geus dibikeun ka batur, kayak geus aya deui mah dibikeun ka maneh. Naon teh maksudna? Ah, kitu nu mah. Teuing bener teuing henteu. Ai maneh saha ngaran tuh? Saha? Alit. Oh, lain ini nami silek. Saha ngaran maneh teh? Pilot. Oh lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban. Robot. Saha tuh? Sing minta kode nawe kumaha tuh? Begadang jagat. Oh, Roma, ngaranna teh Oma. Oh, nya cek aya ge Oma. Tina lagu kapangina teh. Oh, Oma. Urang mana maneh teh? Mana teh? Hah? Oh, Cikampek. Mana? Di mana? Oh, Bogor. Jabong. Haniwung. Jamelaer. Layung Grup. Wanaya. Cici Cangkurileung. Manya sia ngaran lemur Cici Cangkurileung. Saka cuma tak kode deui we ti mana lemur teh. Halo Pak. Oh, Bandung. Oh, orang Bandung saya teh. Oh, kan Bandung teh lega di mana di Bandungna? Di mana di Bandungna? Oh, Banjaran. Daya Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Purwakarta. Nah, saya tenang.
di mana di Bandungnya di Dayakolot lain Ciparai Kiara Condong caket Bapak Haji Sidik ini aku lagu dewa tuh Boronong oh Majalaya Ari kukat kukut kana naon maneh cara resep teh? Hah? Oh, roti. Kukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh teh? Manuk naon naroba manuk teh atuh. Iya, anis. Hah? Bincarung. Toed. Oh iya. Jalak. Kabas nama walet. Oh walet. Eta di sadana meureun piur ku tututut munuk naon teh? Cangkurilang. Manyar. Piit. Tikukur. Titiran. Buuk. Gajah. Oh, ini kalian manuk gajah papaingan hese aja. Jauh-jauh. Alah, ketipu siya ku aing. Gening bisa, goblok sia. Gening bisa sia teh. Puas sia kataripu ku aing. Heeh. Alah. Paingan geuning da poe ka tukang nanti teh. Teu aya sasaha paingan jembling. Duh, padahal geunah wayah kieu ngigal duh. Lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan. Sakitu kenang beberebetan. Tah eta mah geunah kadenge. Aduh, geunah nuna. Aduh. Alah, nikmat. Aduh. Alah, tau siapa mah. Eta sorasina nu pikeun ngalakeun gitu. Nah, Aisyah. Hei. Geunaheun euy. Kenang mun ngaberebet kitu. Coba da teu disada. Nah, sia teh sorat teh gede-gede teuing. Pajar gede-gede jadi si budeg. Rombongan ti mana teh kenangna nepi ka rame kieu? Berlin Group teh. Hah? Berlin Group. Robot. Berlin. Urang mana teh robot teh? Ih. Aya budegna naker si eta. Hah? Geus diuk. Heh, diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we. Ya, da teu nyambung si eta mah. Kumaha kadengena? Hah? Sia budeg naker. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun nya teuing. Naon sia teh? Teu sangka euy bapana maot. Saha goblok? Keun atuh cing sabar we ah. Cing sabar we. Da bakal katuturkeun ku urang we. Lain bapana maot sia nu budeg. Doakeun ku urang. Bapana sing ditampi iman Islamna. Ceuh si anjing.
eueuh nu maot goblok panyawatna naon parah pisan euy. wah teu mungkin sia tina roromeheun maot Ya kemana karep cigana aing babarengan jeung nu kieu naon moal teu TBC 3 bulan deuleu heeh nya kaping sabaraha naon 40 na aduh teu maot goblok wah tuh lami keneh 18 dinten deui mah nu maot goblok nya cing sabare atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna ajik kabeda-beda teh sate budak teh keun bae nah maka diceungceurikan segala ngare hampang ka ituna ngur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna ajik tah kitu amin gitu wah parah pangulikeun udu jing sabaraha batang mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah siang ngiga naon itu papatong ini gede sugan aing ngiga sia teh kadeka jong-jongan teh aduh goong halus euy salirak kedah dicari lain goong sia teh anjing babaturan sia leur teu beunang euy disangka bener aing aduh ampun kumaha ya dinten ieu urang kudu operasi wah ieu geus kosong hakaneun ieu mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP HP wae sia susah tuh nyieun we sia teh. Geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas. Tape goblok teh mah. Ieu mah HP. Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. Ca teh mah cape. Ai cape mah sok disambel. Cabe teh mah. Cabe mah sok dibose. Beca teh mah. Sia Ai beca mah anak buah urang. Ih. Tong diomongkeun teh mah. Aduh. Kieu ieu. Kumaha? Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami. Oh, iya. Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura, Amarta, Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Heeh. Ta urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Heeh. Kumaha lamun teu percayaeun? Paksa. Kumaha lamun ngalawan? Gelut. Kumaha lamun eleh? Kabur. Atuh moal nyatu meureun. Wayahna. Da urang mah usahana tinu kieu. Oh, da kumaha atuh naon deui urang usaha garepek? Heeh. Tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram.
munafik sama gening diberi rezeki nama dihakan. Ari lapar. Meni geuleuh kasih aing. Ngebon teu nyawahan teu aya nu merenya dihakan atuh. Heuh apaan eta teh ladang ngabega. Ah teu nya, da aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sajauh-jauh dipegat ku urang teh doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan ka unggal imah keur hararees cokot. Hartana. Apaan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok da doraka urang ngabegal mah. Doraka sia teh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teh. Satina kaminda-minda teuing. Ngomong ka mana karep sia teh. Nah, make ka mana karep. Make jeung kudu maok anu keur hees lain kitu carana. Doraka teh dulu. Doraka. Sarua jeung maneh ngabega ulah teh. Kumaha atuh sangkan eta? Kieu ya carana. Pan loba warung. Heeh. Tak ku saurang nu boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kan rada anggang. Tah keur kosong asup maneh bawaan. Eta mah lain naon? Lain maok eta mah nyokot. Kanu keur bongo. Sariwana goblok. Nya. Alah. Salah kabeh oge. Lalampahan teh salah teh kalakuan kitu teh. Kumaha atuh? Neangan nu hajat. Nu hajat rek nangapayang cokotan pamanjerna. Tong ditepikeun ka dalang mah. Tah geuning eta. Gampang usaha teh. Ayo, tapi kau nu baraleki. Gampang Junet. Iya. Kunaon bapak aing ngeluh? Asukan aing manggih suung. Nuhun agan. Naon keseri sekarang? Nanaonan agan teh ontu kikieuan we. Kieu jempe sia jempe. Aya kejadian naon bener nangka? Badranaya. Sorry we. Lurah Semar kuda Australia. Kuda pawana. Heueuh. Di mana wae juragan tuh? Wah biasa nagihan wa. Jempe sia jempe. Aya kejadian naon atuh Bapak Banera hitam putih Di tenggelan buta. lawan atuh lawan lain karang kedut teh hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bandar nangka Nah ari uluk. Aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh. Siksa jalan pakai akar waras siksa. Paham bura. Ngalunya diantep siksa. Sia teh ka bapa teh ngalunyak tiba heula aduh aya anu. Bapak kawas anak tere we kawin teh Sia teh ngahina ka aing. Bapak kawas ka La ilaha illallah itu si goblok. curi sia Hukum karma. Jelema. sia teh sia da cacing Jelema. naon budak nyalukan indungna kitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura aya sora nu ngajelengeng sada sora raket bawa-bawa dulu euy moal kitu timba ka dia datang naon dengekeun di sia aya sora naon le
Ya lemah. Tah, ada itu. Heeh. Sada kopi. Ah, tong bodor sih teu nyari. Oh. Jadi ketahuan. Pacaran lagi sama si ayah. Tegablek dodoloan. Oh. Nah, yang serikan goblok. Nya teuing ieu meureun bayi kurang giji nu kieu. Lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy. Bangsa kali jati meureun. Lain bangsa atuh teh mah urang meureun. Lain ya teh makhluk naon kana dieu. Nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah. Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna yeuh. Sugan teh dewek we dawalan urang patut geuning anu leuwih euy. Bade ka mana nya? Dek neangan salon Naon? hayang dikriting. Naon? Ngarasana teh jabrig meureun. Teh kadenge ku yang dikriting. Hayang diboreuman buuk. Alah karunya deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng saagami. Leres salira agama Islam. Laras kulan. Ai kitu. Rada teu percaya. Nah, Manya Islam make iket. Aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. pogo da awewe. Atuh make gamis atuh. Nya, Manya lalaki make gamis. ya heuh. Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Nya, Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh. gemul. Jurig nu kitu mah. Gemul heueuh tah mah atuh. Gemul mah di dinya karereun haniwung. Gemor, goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor. Si goblok digemol. Gemol mah pergi jualan. Moal atuh teh mah. Nya, Tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sing? ngaran urang. Heeh. Wah pajang. Raden Cecep Kuta Direja, Detnawati Nogleun Sakokonangan, Surya Dilaga Belekok Samidin, Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke, suhu maksimum 35 derajat Celcius. Gitu ceritanya. Aduh. Ngan tetangga uing ngalukana Cece. Cece. Cece Basoka. Alah, Bener agama Islam maneh. ya heueuh. Sing aya salat sok di mana maneh? Lamun maneh bener agama Islam, maneh salat sok di mana? Di gereja, Tapi heueuh bener masjid legung. Nya aing ge nyaho di masjid. Ya. Manehna nyebut heueuh geuning, maneh berarti manehna lain. Heuh manehna teh meureunna katulah. Agak lain katulah Katolik meureun teh. Maneh agama naon? Islam. Cing, lamun bener sileung agama Islam, diuji ku dewek. Sok. Rukun Islam aya 5. Jemi eulaan leuh. Saya ditanya ge.
rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh ieu agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir Ahmad Sadet ya Ahmad Pagek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka jeung rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana aya kagenep balik deui kitu teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh mana teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lemur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi kayak gitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon sarua Islam ai rukun Islam 7 ai nah jadi laliur kieu ai tapi balalender nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh berarti lalap di laut oge tapi aduh Gusti pek maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah boreun urang teh moal nepi-nepi so syaralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema nya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganjang ka pake to aing mah lain geus pake to deui geus nganjang ka Lioban paingan bana radial aduh lamun kitu mah tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tau ngaluwihan dengan 177 na ada geuning da 5 geuning asli mah tapi dileuwihan ku mana jadi bener oge teh jadi bener oge tanya jelema leupuh Yuni nya dieu nya anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah aduh bener euy nya ai kadalapan sing lain naon dahar pek sabab lamun urang teh dahar da paeh atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layeusieun meureun urang teh ngajak papang salapan naon minum nah lamun geus dahar teh kudu melag na teh koro tapi heueuh eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting pan tak jaku kitu na mah teh kubalalan nara tapi salah itu aing mana rek namahan deui 11 nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya aduh ya kaharti tauhidna euy tuh kada kerti karti 12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae geus goblok ya aduh ampun naon sia teh dek nyokot harta kekayaan teh ya lain aing teu ngeunah naon pamadegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep ceuk sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet si laing ku ayana agama
Ayeuna si laing dek nenggelan dewek eta teh hartina si laing teh dikusrukeun. Aing mah teu suka rukun Islam aya genep. Aing nu sabenerna sabaraha ka hayang sia tuh. Kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13. Sia nu podaraneun aing mah. Bina-bina teuing sia teh. 5 goblok. Ah teu bisa. Tuh berarti sia nu lain mah. Sia nu kudu dipodaran. Sia muridnya nu ngaku nabi akhir teh. Sodet teh maneh lin. Sodet bener sia. Heeh. What? Usit sia. Hayo. Kabengkek sora sia sok. Hayo. Kayak gitu gerakan timbangan teh euy. Hebat euy. Nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing. Kitu. Woi. Sok sia. Tak, alah anjir. Woi. Luar biasa. Dekat siri eta gerakan euy. Tah euy. Tak. Ya anjir. Geus kitu urang ditu elmuna. Eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapintrong teh. Lineuk tapi lingas. Nu alus pisan mah gerakan ajul gedang. Atuh eta mah kada sareng pun bojo eta mah. Sing minta gerakan nu aneh naon? Hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug. Kumaha teh gerakan gunung rugrug teh? Tina dipan teh ngagulutuk ka handap. Teu lesot-lesot. Kukurentelan we. Atawa gerakan tumpurudes. Geus gogoleran teh paehan eh. Kamana we karep siang. Poeta. Hebat gitu eta gerakan. Tuh ya. Wala. Tak. Ya, aloy. Tuh, we hai. Abdi yang tuh we. Wah. Ini atuh. Aduh, ngena euy. Deng deungeul aing baru kana aing teu ngejat ka dieu. Aduh, wait tahan. Go up. Aduh. Goblok teh bibir aing dibodol. Jeung boti kotok dia jeung. Alah. Watak ya kudu. Wait ya up. Anjir. What ya aduh. Ibat anjir. Nya sia teh jangan bibir aing we, atuh lain ditaki sia teh. What ya anjir. Ya ya Well, ya sak ya iya. Aduh. Alah. Alah. Aduh. Alah. Aduh aing macam ni kedua bibir ke skandal teuing nyeri anjing alah. Aduh. Aduh.
kejadian spektakuler mah. Naon? Nanti kadeuleu. Juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh, tanaga jerona luar biasa. Muning rarakitan kuda papasangan. Kakaraeun Juragan Gatot Kaca oge Bang Ulil. Naon? Mangih musuh sakitu beratna. Aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan, da teh mah aneh atuh. Ajianana teh kilat bajra. Saha teh itu satria? Ai Gatot Kaca. Pancabraja. Eta mah teungeulanana atuh teu ditu teh kilat bajra. Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai kudana teh berebot. Runtuh. Ku ajianana lain anu warga gaji ulah ditu. Oh. Terus para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong kabeh cinggeleuneng eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah Gatot Kaca cenah guruna teh eta dan panjang irungna tu itu satria cenah nu diiket guruna teh tah di dieu urang naikeun bandera urang kumaha Silaing jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa supaya serap nempo aing ge. Eungeuh ti kajauhan teh Silaing teh ngajoprak api-api. Ceuk dewek teh Pancabraja. Dak. Curalit Silaing teh kerepengan. Keun bae di jeblok oge abeh jiga. Keun bae dalam sabun. Silaing ka dewek kitu. Dewek kilat bajra Silaing Pancabraja. Jeblon ka dewek kusak. Kekerepengan cing jiga. Ayeuna olah pira ku panisuk balik. Jadi sok kada meureun pasal teh kudu aya pasal. Kudu aya sabab. Sababna mah Silaing kadupak, ngamek atawa majeg. Kadupak atuh. Sok ayeuna siap. Nah, acan ngambek. Geus mimiti, la ilaha illallah. Otak nepi ka kitu sia. Komo lamun dititah dagang ban, dibikeunana we ka batur nya mah. Kadupak sia ngamek. Aing molot sok ngamek. Da nyebut naon ka aing. Naon sia dudupak sia pegek. Nah, nepi kana hate teh euy. Layan ni warade teh nyaan euy ya. Ai kana wujud mah. Notorogan sia teh ngadon ngadupak eta teh jalan teh lega. Kajabat sia teh nyeun pasal ka aing. Naon maksudna ngadupak ka aing? Lain ngadupak goblok meureun kadupak. Nah nepi ka tengah hampura ka aing. Hampura we pernah sakitu. Oh aya hampura mah teh nyatena naon. Wah teu cios deui wae. Otakna si eta ka bina-binanya euy. Hese dipake ngala duit teh ampun. Tau ngahampura atuh moal prak mun belegug. Oh tengah hampura henteu. Nyaan bisa ngajak gelut teh ka aing. Paduli sabapa aing mah deuleu. Eta nu bejake sabapa nama. Ada mangana neungeuna nyaan ka aing. Sia teh nyaan teh. Boga ajian naon sia teh ngajago kitu teh ka aing. Ya. Nyat sampah sia kana ilmu aing. Aing teh deuleu boga ajian kilat braja. Kilat braja. Cetek Pancabraja. Kilat bajra deuleu. Nya aja teh rasakeun sia kunajar. Kilat bajra. Ya. Allah. Tangke Silaing mah cing leuwih ti aing. Wah, memang karasa. Karasa ku kaula eta ajian. Tapi rasakeun kilat bajra. Waduh. Sok sia. Baru kana kilat bajra. Hiji-hiji goblok atuh. Bere kasebetan aing kilat bajra. Hutang pati dibayar pati kilat bajra. Hutang wirang dibayar wirang. Ai deui teh Pancabraja nya. Pancabraja. Ayeuna bagian kuring ngagoler. La ilaha illallah. Ngagoler enak kuring. Da malah ngagoler. Aduh. Kekerepengan da malah.
Dong jangan pikamekeun aing goblok. Kekerepengan euy. Oh, kikituan. Aduh, lamat pisan otakna. Nyaan anjeun oge geuning. Kilat pajera, deuleukeun aing ka bejiga tuh. Walah. Panca Baraja. Panca Baraja, Panca Baraja, Panca Baraja. Panca Baraja. Woi, Panca Baraja. Walah, Panca Baraja. Sisa. Beda-beda teuing sia teh goblok. Ngerakeun cenah taku ka aing teh. Geus sana, geus sana. Ampun. Alah, dan jeblok atuh aing teh sudi najis teuing.